Wilujeng wayah kieu baraya RW. Yuk tuturkeun kagiatan RW sapopoe. Mulai ti isuk RW boga kagiatan nyaeta nganterkeun anak tercinta indit ka sakola. Da jauhnya aya di kampung mah. Balik nganterkeun budak sakola, RW langsung ka kandang. Marab doma, sasapu, kontrol doma. Kebenaran ieu kandangna teh bersih tadi urut ngeduh kotoranna ngan caina saat. Jadi we males harus disemprot. Kaberesna RW bersih di kandang. Rek teh aya tamu, aya Pak RT Ali, Pak RT ti RW sabelah, ti RW 5. Nyaeta aya badamikeun, aya kupon beas nu asup ke RW 14. Jadi dipanggil ku RW teh. Saberesna Kang Ali balik, RW ngalanjutkeun kagiatannya nyaeta RW dek ngarit. Kudu gura-giru ayeuna mah da sieun kaburu hujan. Hoream-hoream we kudu paksakeun buru-buru ngarit. Jeung ngaritna teh jauh nya, kita ti pipir imah we nu deukeut si jalan. Kebenaran ieu jukutang majeuna kitu teh. Ngora henteu kolot henteu. Keur doma mah ieu resepeun pisan doma mah jukut kieu teh. Males ngarit jauh-jauh teh. Nyeleur kudu mangul berat. Ya we lah bae tukang imah oge. Alhamdulillah menang 2 carangka meureun tadi teh. Saberesna ngarit, RW langsung ngontrol ka pembangunan masjid, beri neangan keur cuci mulut. Alhamdulillah aya kueh ieu teh. Bari nyarekan si Unye, cing teh nye ulah sok meakeun daharan nu RW bisi begang. Geus